Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui dina pidangan warta Sunda. Mukakeun cakrawala di Sunda keur balarea. Tangtosna dina edisi Sabtu kaping 17 Maret 2021. Direncangan Sim Kuring Nur Ahmad Syukur. Pamirsa, aya sababaraha warta anu baris didugikeun. Salah sawiosna nyaeta ngeunaan musibah anu ngaraja wewengkon urang, khususna Jawa Barat. Sapertos sababaraha waktos aya musibah caah atanapi banjir di kota Bandung anu ngabalukarkeun sanes wae kana materi tapi oge kalugelan tina ayana korban jiwa. Nyaeta dijalmi anu namina Iqbal ngantunkeun sabada katimpa caah. Pemirsa, warta nu salengkepna. Pamirsa, mung sakitu bewara anu tiasa didugikeun dina dinten ieu. Sim Kuring Nur Ahmad Syukur maturkeun nuhun kana perhatosanana. Amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.